Astagfirullahaladzim, kami mahasiswi dari UN Sunan Gunung Jati Bandung. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube dari Sambung Ananda Kusuma. Terima kasih. Waktu ti heula kerja mah ka Pangalengan. Kan ari Pangalengan masuk lomba sapi, kadak sapi. Iya, kadak sapi. Cenah mah aya mitos. Lamun urang panangan kapeprek bareu. Kudu dilebetkeun kana cepil munding, non sapi. Oh. Insyaallah kempes. Eta mitos. Kan urang teh apa mitos mah ting bener gitu mitosna. Tapi eta teh percobaan we nya. Ya dicobaan we, eta lamun bila mana soalna mah banyak kejadian, aya kejadian. Ah, kapeprek ieu tukang bangunan. Masuk kana cepil sapi. Cager teh. Heeh, sistem mitosna medamang bukan naon apa syarat lah sababiah tidinya. Suatu saat di heula teh tukang panggung abdi. Keur ngadek-ngadek kor. Tok ngako. Ka ieu katingal, kata aku ada palem setrum. Kudu baterai atuh kan teu kontrol nya. Dus gitu. Cis, naon? Takon. Ieu kata ko. Mang itu kata ko. Jadi mah mitosna lamun kata ko asupkeun kana cepilmu ieu sapi. Sapi. Di mana aya kanang sapi? Tuh di ditu. Oh itu mah depoek jeung naon di. Oh, badannya cuma deui mah nya. Oh, paling cuma deui mah parok jeung leueur teh ya. Iya. Wah teh soedat. Wah, aya sapi dalapan. Tah kenang ieu teh daya dalapan sapi teh sopes tadi itu. Sok tuh antar as da bawa teh abdi. Abdi makan teu kuat bau. Ah mah di dia teu kuat bau cenah. Teu kuat bau tanggal sakeun bae. Tuh kayak sapi tilu asupkeun we nya. Asupkeun. Cager. Lain cager disorot ku tukang sapi da bisi salah. Kang, eta mah lain jadi sapi cenah. Eta ngajawab, "Bae, emang da ieu ge lain curug." Naon lah. Apa? Ting jempol men. Ting jempol, ting naon kalau walah kalau dibanyak. Iya. Jadi kieu penyanyi anu sok nakra budonya di ruang ganti teh. Cenah puntennya cenah aya naon neng. Heuh abi makan enggal keneh nikah jeung caroge teh. Nah kumaha nya caroge abi mah di cikasana kumaha nya aya kuat cenah. Kuat. Duh cenah. Atuh jeung urang. Henteu. Jadi kieu geus we atuh ka tukang jamu ci dieu teh. Nah, pokoknya tanya ke tukang jamu dah begitu apa ditunggu pamajikan atunya orang naonan bere gitu dah. Can apa praktekna gitu kan bisi salah teh ya. Tapi macan nikah. Teu gaduh bojo. Sok ka tukang jamu weh. Pokoknya atuh siap. Tah pas gitu uihna, eser. Di pasian, da apa? Abi pasian naon? Ah, tah. Ieu tesna kudu dileueut ku calon abi. Kumaha nya carana? Cit panyanyi teh. Atuh naon we atuh misalkan kan caikeun, kan kopikeun, atuh kan tuangan, kan mie, kan naon. Oh nya. Sablokeun. Oh, sablokeun. Suatu saat si datang ka imah. Si sama kita balik gawe di kantor nya. Beneran atuh laparnya. Beneran pas gitu balik. Mah pas uih nih nanya atos mohon. Ieu ke dinya kene dan siaturkeun. Ngelayaan mohon. Aduh, masalah lapar atesna. Naonnya? Tapi hayang ayeuna ayeuna. Tadi kasadi si penyanyi teh dah udah kesepetan meureun. Urang ieu mihnya terus kumaha? Eta teh cenah tuangan anu eta teh anu mikeun, paceng, disaburkeun. Siap, oke siap. Di demak kieu cicing dinu HP-nya. HP we. Apa teh ya pasti bae ya. Itu balik atuh ke. Wah, encal can balik. Si Sakina mandi tunjuk mie. Tadi kecil. Itu mau kantor kobah cokot bawa gitu nya. Sok kadieu kan mikun. Oh, digalong-galong katakan mie nya. Digalong-galong. Biasaan dulunya. Ento. Abdi ari ibah keula. Sarugi abdi kana menuju kantor sacu. Abdi ibah keula nya. Nah, eta pikiran nananya gegorokan Sakina. Mah. Tah, sudah lampu. Jadi siap-siap. Jadi bener obat geus kuat. Kunaon ieu? Siap-siap we kieu berarti kadang Diri mah da beda ruangan.
Aya naon Pak siap kadieu yang siap ka urang deh naon urang cadenya naon ai naon tinggali naon mie heuras jadi si mie teh kaobatan si mie teh kaobatan ya kan mie mah leus di mereng ya bakat bisa pulang obat heuras jadi heuras gitu kan ieu langsung Ngegeron pemajikan aja lain siap. siap Tapi ngejupet mie aduh aing mata hati tapi barudak mata hati barudak tapi memang ada lain juara gitu sih cawok Cawok. tak pada iya ya di dongeng mau baheula dongeng lah karena dongengnya ieu mau teh kitu we bayi hanut poyan ngasuh barudak anakna barudak balikan mulai ayeuna mah ninganon belajar di rumah gitu bener karing kita lagi sarua berarti kan bagi hiji ke layung kitu aliwat pecang teh kancil mun aya bahasa Indonesia mah kancil Becang lah. pecang kancil gitu lecet si pecang kan kancil si pecang banget cek budak mau teh mah cenah hayang daging pecang mah cenah bedanya kan lewat sih lewat si pecang teh mah hayang daging pecang mah cenah henteu caraka cenah teh carape lah cenah kene we cenah teh carape cenah rek beres sisihan cenah kabayang mau bawa dah urang bener kulit nah budak teh rewel lalu budak teu dijelema teh di mau mun aya budak mah kitu rewel budak mah yang lagi bocah mah gitu raon meureun cicing atuh cenah gandeng cenah cerik cicing padahal kumaha deui nya sakinya ya anaknya udah gue si bocah kumaha teh kumaha di udah mau pucang makan lupa tuh aja blus kanu ieu kanu pager awi aya pecah makan leutik asup ka pager awi mau makan gede pas asup teh sirah ngumpul jadi sirana ngumpul sebenarnya malah sok meluncatnya imang gitu ngana ge dongeng kan imah me di papantes jadi blus kan liang eta rek kaluar hese elek ayeuna mah ngonci di dinya mah apa aja gede awak makan ngomong Nangsang ai si pecah teh laki jalu si pecah teh Jalu. siap beunang si pecah si pecang teh mau teh usah kusik we hayang hese nah si pecah teh milih-milih jalan ka tukang eta hiji di tukang eta jual di opi we pecah teh si mau Naon dah? Nanti dah naon di opi. pikang si mau teh si pecah teh Kan kagencet kieu. iya pecah Si pecah tukang, berarti tukang mah aya bujurna. aya di opi di opi we teh di kumaha apa di opi ieu kieu we kieu ieu kieu Kieu. Anjir. Atuh jadi ngeunah pecah gitu. eta mah euy bilangna mau Atuh mah bisa diri mau ngatunya raja hutan pecah eta mah euy mau balik geus sudah geus jawab balik teh bae hatena mah beudang haulnya eta aing bibiran cenah mudah-mudahan ulah aya ningali balik anakna si anak teh mah mana daging si pecah teh sosis papa gitu cenah tapi daging kieu enak mau jemput tau sosis cenah papa gitu sakit mau pecangnya jadi apa bener oke bener entah gitu udah loba dong ini teh dia kira lakon diulah pada sekolahnya ya ngabahas di budak sekolah ya udah inget budak sekolah teh kan gitu budak sekolah mah cika saat mah naon can balik teh bener-bener can balik udah SD ya di kelas 2 di kelas 1 pelajaran agama agama iya we ti alif nya cenah sok urang pecah kenal mah hiji-hiji mun sok absensinya dia teh hiji anu ke teh ngaran teh si sahanya si eta we lah nya hilap deui ya dia sok maneheun sakabeh nya alif ba ta sa jim emang budak can bentes budak mah jim cide jip aduh balikan deui alif ba ta sa jim lain jim geuleuh jip lain jip atuh panjangan bus pak nah siapa bus kan jip mah kodok di bawah panjangan jadi bus
Jadi bener Tapi pinter oke urang tadi bisa balik. Bapakna anu salah ngerti ada. jeung Salah ting guru gitu. Tapi jadi kayak kita. Kalau kalimat kalau punya Kalau hiji mangsa aya randa bank bengsa. Aya randa teh di dieu nonton ya. Iya Pak, cerita ya randa bengsa. Jana kembar lah isam. Hiji mangsa. Iya di apelan buat keduaan ibarat jin ieu ngapelnya. kurang deh. Apelan kejadian. Tapi kan karena ada ieu kemana mah. Kejadian misalkan manehnya strategi cenah. Oke, pura-pura cenah jadi mau kan mun aya mau ngasieun sa Oh nya, sieun awewe, objeknya sieun mau mah. Mau teh sieun jadi bisa mainan dengan Deket lah gitu tah saya. Agak buruk Enggak boleh tah saya. apel Kena sorangan. Si baturan masuk ke kolong imah kan lama masih kena panggung imah. Bener. Palupu. Jadi apel asup duaan teh teu kaimah duaan na. Henteu. Hiji dihandap. Strategi kita jadi mau teh soal bener. Kabogohan teh sieun. Sieun mun bisa we mun diopi we. wae. Aduh. Kali suguhan we. Bener, apel mah. Wah, maksudnya disuguhan, disuguhan. Cerita gitu. Cek baturan teh bisa ada aya setengah jam teh. Euy, siap euy cek. Cek si maaf ya. Gitu teh anu urang nya. Siapa deuleuan. Mau gitu. Bener suarana nah HP teh. Suarana bener halus teh suara mau. Oh, itu geram suara mau ngagerem. Atuh sikat suara mau teh. Sieun anu teh. Si awe teh. Cing sieun cing aduh. Kesempatan atuh. Benar cek. Teh ya, Jok. Kopi we cing di subuhan kopi saya teh. Tangis beres saya teh ngopi. Beres. Balik bener teh. Euy, beres euy. Balik teh malam suara. Hari balik beres. Di ininya jodoh teh. Tengah malam, pasti tahu aku. Ke dopi kumaha. Si goreng kan lagi lupa mau ya. Kayak ada. Aing kan si goreng kan kagak lupa tuh maunya. Pasti tahu beneran ke dopi kumaha. Tapi jangan udah loba sih memang dongeng teh. Dongeng kasirian dari orang Sunda mah ada sedikit identik mah. Bodoh nya. Bodoh cawoka Sunda mah. Tercingan kan. Sok keterusingan kieu tah nya keterusingan ya kasarnya keterusingan kan dinu aturan agama nya murah ya di macam pustan dari Cikabi ya mun ngaji ya Kayak sok lawe yang materin kayak keterusingan mah. teks foto mah baik Oh. iya we teh naik nama iya cek aturan Ningke saya lagi. kagok hiji ya cek aturan agama lamun wudu teh bersih sahna wudu teh dinu cai tinu leuwih dua kulak eta tandana cai sah dipake Suci. sah dipake wudu Yang suci. data rucingan ya balong teh gede ya kisaran lah 100 meter ciga lapang lapang bola lah iya opening ya terakhirnya ya Gede ya lapang bola mah mau 100 meter. oh gede apa namanya lapang teh gede wah balong teh gede bersih wah ngan di tengah-tengahna aya bangke anjing apakah sah teh lamun dipakai wudu soalnya kan gede kan leuwih di 2 bola Ya. sah teh dipakai wudu Salah. tuh Aha. sah balong teh gede siga lapang bola enggak bersih Gede kan. di tengahna aya bangke anjing sah teh lamun pengen wudu Sah, gede. sah cek abi mah henteu Nah, kan bersih cik urang ge balongna udah naonan atuh nuhun Benar oke, bersih ya naon. Berarti lamun apa saya? lamun kitu mah balong caina bersih apa nih mah henteu balong teh gede kan bersih udah naonan. gitunya Benar. atuh nuhun